sobakon kanjang masa li husni sonati karena alus pagawana tobah tobhi dina masa bahwa ta'ari lagi min jumlatil muhibbina eta tina sapalina jumlahan jamu mika cinta kabeh billahi dina agama Allah wa kaza jeung nya kitu saperti laziyata sodaku lao ahabba lamun mika resep si jalma man kajalma yatawala anu ngawasaan ieu man ai tadi mah jaman naonana tadi mah jaman sedekah kana tadi mah ieu mah man yatawala mah jadi jaman nepikeun sedekah kana law ahabba lamun mikarasep ieu si jalma man kajama yatawala anu ngawasaan ieu man lau pikeun si jalma isola sodakoti karena nepikeun sodako ilang mustahikina kajama kabeh paahabau tuluy mikarasep ieu si pakodahabaunya pakodahabau teh mikasin teh si jalma hukaman billahi dina agama Allah ba nazidu balik tak nambahan kuring ala hadza kana ieu lau ahabba man yatawalla wa naqulu jeung takuri ida habba di mana-mana mikarasep isi jama man kajama ya dumu anu ngaladen ieu man buka si jama dinafsiku awakna man ngaladen tinggu asli siadi dina ngumah Yusuf dina ngumah pirang-pirang pakana si jama wakan si bayati jeung nyapuan di mana si jama wa tobhi ta'ami jeung masak kana si jama wa yufariguhu jeung ngajongjonkeun ieu men ka si jama bidalika kuitu yahdumuhu ngajongjonkeun ini kana ilmu awil amali atawa amal wa maksuduhu bari ali maksud ku si jama istihdami dina ngaladen keuna si jama ngaladen si jama kasahata kaman ini istihdami dina nitangan si jama jadi amal ini pirang-pirang panggawean al-firagu eta jongjong ibadah kana ibadah bahwa dari si jama muhibbun eta jama mereka cinta billahi nama Allah ba nazidu balik kana mahan kuring alaihi kana ieu iza ahabba wana kulu jeung ngucap kuring ida balapan ida hamba di mana-mana mikarasep si jalma man kajama yuntiku anu nganapakakeun ieu man alaika si jalma min mali tina harta man wa yuwasi jeung nulungan ieu man ika si jalma bikiswati nulungan ieu man ka si jalma bikiswatiku wato'ami wa naskani wa jami abrabi jenglungan iman kasijana bikiswati ku makean kasijana wato'ami jeung kadang sijana wa masih mana sijana wa jami abrabi jeung sakabana kana sijana allati anu yafsiru maksud jama kana ilati dirinya sijana wa maksudu bahari ada maksud jama min jumlati zalika tina sajumlahanana itu yuntiku yuwasi al-firagu eta jongjong ini kana muwal amjana al-muqarribi anu ngadeukeutkeun ila Allah bahwa dari sijana muibun eta mereka cinta billahi agama Allah. Pakod kana taesu kabuktian sahajamatun jama loba minas salafi ti ulama salaf takafala eta nanggung jawab dikifayatin kana kacukupan jamaah kabeh sahajamatun jama loba min ulis sarwati ti pirang-pirang jama anu ngabogaan
kasugihan tanya ngebeunghar min uli sarwati ti pirang-pirang jalma ngabogaan kasugihan wa kana jeung kabuktian saha al muwasi jalma anu nulungan wal muwasa jeung jalma tulungan jami'an bersakabehna minal mutahabbin eta pirasa panena jalma sulit cinta kami dengan Allah bana jidu balik kana man kuring alaihi kana ieu idza ahabba man yunfiku idza ahabba man yunfiku wa naqulu jumutan kuring man saja makna kaunika ieu man imro'atan ka awewe sadang soleh liya tahassana karena yang ngariksa ieu man bihaku imro'ah an waswasi syaitan kana waswasna setan wa yasuna jenari saya man yaku ye imro'ah dinau kana agama aman au liulada atau supaya dilahirkan min hati imro'ah lau pikeun man au liulada atau supaya dilahirkan min hati imro'ah lau pikeun man sawadu anak soleh ya anu ngaduakeun ieu walad lau ka man wa habba jeung kana satu man zawjat atau kebanyak man ibah solat ya di anna karena zawjah alatun eta ngajadikeun alat ila hadiya maqasidi kana ieu pirang-pirang pamaksudna hadi niati anu bangsa agama bahwa tarieu man muhibbun da eta jami kacinta billahi dina agama Allah walidhalika jeung karena itu fahuwa muhibbun lillah warodat datang naon al ahbaru pirang-pirang hadis biwufuri adli warodat datang naon al ahbaru pirang-pirang hadis biwufuri adli anu martalakeun kana nyumpanan ganjaran wasawabi jeung tegesna ganjaran alal infaki karana nganapakahan ganjaran karana nganapakahan ala nyali ka kulawarga datang pirang-pirang hadis anu mertelakeun nyumpanan ganjaran wasawab ala infaki karana nganapakahan ala yada ka kulawarga hatta lukmati malah wapana ya doa anu neun kana ya lukmah saha arumi laki ti mroati dina sangkam awena rajul bana kulu balik tangutan kuring kuluman arisa perdakwar jama istarona nasur iman dihubbillahi tumika cinta ka Allah wa hubbi ridahu jeung mika cinta kana kerja Allah wa hubbi liqa'i jeung mika cinta kana patepung ka Allah fid dari akhirat di sakona akhirat faida ahabba tah eta di mana-mana mika resep iman waruka salian timan kana tah kabuktian iman muibban mika cinta billahi dina agama Allah di anau karena saya guna kalakuan dengan tingkah layu tasawwaru eta teu yamarkeun naon ayu hibah yang mikat resep ieu man syai'an kana ieu perkara illa limuna sabati angin karena mantupne syai'an lima kana perkara wa anu ari ieu man mahmubun eta di resep indahu mungguh Allah ya Allah bahwa dia huwa mahbub ridallahi eta karidoan Allah eta karidoan Allah azza wa jalla bal azidu balikan namahan kuri lima kana perkara itu punten huwa anu ari ieu mahbubun saya tadi perkara sab indahu mungguh man gitu punten indahu mungguh man punten namuh man wa ridallahi itu sabab teu kagamarkeun man resep kana hiji perkara
terkecuali resep eta terpada kupedah mantesan etase lima huwa mahbubun indahu. Karena perkara eta tadi dipikir resep mungguman nyata kariduan Allah. Bal ajidu balik kana mahan kuring ala hada kana ieu faida ahabba goerohu wa qulu jeung ucap kuring idza jatama biqabihi mahabbatun lillah wa mahabbatud dunya. Idan jamaah di mana menerima kumpul pikolnya kena si jalma naon mahabbatani nikah resep dua mahabbatulai kayak ini nikah resep Allah nikah cinta Allah wa mahabbatud dunya jeung nikah resep dunya wa yatama'a jeung narima kumpul pisah sin wahidin di zaman saidi naon al maknayani makna dua nu bieu ya Allah nama dunya jami'an bersedabena hatta sholah yasin hatta sholah sehingga pantas ia sahsin wahid li ayu tawasolakan li ayu tawasalah karena yang dipakai tukang lantaran sahabihi ia sahsin wahid ilallahi ka Gusti Allah wa ila dunya yang alunya fa'idha ahabbahu tah di mana-mana mikaresep ieu si jalma ukasahsin wahid li solahihi karana pantesna atana pilulusna ieu sahsin wahid lia amroeni pikeun dua perkara bahwa dari si jalma min jumlah yang muhibina esat tina cuma jangan nikah cinta kami fillahi dina agama Allah. Kaman seperti jalma ibu anu mikar sepieu man ustadau kaguruna man alladzi anu yu'alimu muruk iladi ustad ukaman adina kana agama wayati jeung nyukupan iladi ustad ikaman muhimmat di dunia karena pirang-pirang kepentingan dunia dia muasati ku nulungan dia main harta bana fa'ahabbahu tuluy kaman ribu ustadahu alladzi yu'allimu adina wa yafihi muhimmat di dunia dia muasati Pabau tulis nikah resep yuk manuka ustad min hayatu inna fitab ingat tina sekira saestuna tatna watatna ustad man min hayatu inna fitab ingat tina sekira saestuna tatna watatna man tolabar rohati kayak neangan kayak nakan di dunia wasadati dengan kebahagiaan dan akhirat bahwa tahariya Ustaz wasilatun eta jadi tukang lantaran ilayma kana ieu rohar dunya biasa nabilah bahwa atuh ari ieu men moibun eta jalmi ka cinta ilahi agama Allah walaisa jeung lain min syarti hubbillahi eta tina sapoena syarat nikah cinta ka Allah naon Allah yuhibba yang semikar setia si jalma bila anjili dina ayeuna yang dunia hadzan kana bagian albatata kalawan pasti isi doa karana ari doa allazi anu umiro diparentah bihi kana ieu lazi doa saal anjau perang-perang nabi salawatullahi alaihi perang rahmatna Allah alaihi semoga tepan dia kamu wassalamu keselamatan wassalamu jazakum Allah fi terdapat dina doa jamun hari ngumpulkeun baina dunia wal akhirati pamindalika jeung eta dina safalina itu doa qauluhum ardawan anbiya kabeh
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qala jeung dawuh sa Isa alaihi salam fi doa dina ngaduana Isa. Allahumma nusti la tusmit la tusmit muga ulang ngabungakeun Gusti di ku abdi. Aduwi kamusuh abdi wala tasuku sareng muga ulah nyusahkeun Gusti di ku abdi sadiki ka sobat abdi wala taj'al sareng ulah wala taj'al sareng muga ulah ngajadikeun Gusti musibah kana musibah abdi bidini kana agama abdi wala taj'al sareng muga ulah ngajadikeun Gusti adunya kana dunya akbaru hammi kana pangleuwih gedena pamaksudan abdi. Padat sama tafi'a da'i tah ari nolak. Padat sama tafi'a da'i tah ari nolak. Bungahna pirang-pirang musuh. Min hudud di dunia eta tina pirang-pirang bagian dunia. Walam yakwa jeung teu ngadawuh ya Isa wala taj'al ad-dunya aslan min hammi. Kana pan wala taj'al sareng urang ngajadikeun Gusti ad-dunya kalau dunya aslan kana pokok min hammi tina pamaksudan abdi. Bal qala balik tangarawi Isa la taj'al muga urang ngajadikeun Gusti akan dunya akbaru hammi kana pangleuwihna pamaksudan abdi. Pakolan jeung dawuh saha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam nabiyuna. Allahumma nun Gusti inni saeutun abdi as'aluka eta nyuhunkeun abdi ka Gusti rahmatan kana rahmat analu anu meunang abdi bihaku sabab rahmat syarofah karomatika kana kaluhuran kamuayaan Gusti. Bila dunia wae di heran. Syarok asana masyarok maluhur ini. Kana kaluhuran kamuayaan Gusti. Wa qala dina dawuh ya nabiyuna Allahumma Gusti afikni muga ngariksa Gusti ka abdi min bala'i dunya tina bala'i dunya wa bala'i akhirati wa ala jumlati jeung natamina faiza lam yakun tadi mana-mana sekabuktian naon hubbus sadati mikar sepana kabangsaan terhidupnya daerah munafidon anu malawanan li hubbillahi kana mika cinta Allah Ta'ala pahubbus salamati tah ari mika resep kana salamat wasiati jeung sehat wasi payati jeung kacukupan wa karomati jeung kamuayaan terhidupnya kaya eta kumaha yakunu kabuktian yahubis salamat munafidon anu malawanan lihubillahi kana mika resep ka Allah anu kacinta ka Allah wa dunya wa akhirat nyarat ibaratun eta ini bahasa an halataini tia dua tingkah indahu anu arif halatayan akrobu eta lebih dekat mina ukhra tidakkan halah anu sejen pakai tak sakuma ieu tasawar dia markeun naon ayu hibayan mikara sapa itu manusia kudu do nafsi kana pirang-pirang bagian awakna insan godaan isukan daerah wala yuhibbuan jeung teu mikarasap ieu insan hak kana huzudu nafsi ala yauma dina poe ieu wa inna ma yuhibbuha jeung tasina mikarasap ieu insan hak kana huzudu nafsi godaan isukan li anna wadah kana isukan saya sir eta bakajan ieu god halatan eta tingkah rohinatan anu tetep bal halatu tahari tingkah arrohinatu anu tetep la buddha eta misti antakuna yen kamuktian halah oilah makrubatan ayat di supri ayat dondei ila anna hududu anjilata ain saetina pirang-pirang bergantang mengkosimatun ayat lima kabagi ilama kana perkara ya badu anu malawanan ieu mah hududu akhirati kana pirang-pirang bagian di akhirat ayam naud jeung indah ieu mah minatina hududu akhirat
Wa jeung ari ieu maya dodu wahia jadi maya dodu alati eta perkara ieu taroza anu ngariksaan hatina ieu lati saha al anbiya wal auliya wa umiru jeung diparentah ieu anbiya jeung auliya kabeh bil ihtirazi kana ngariksaan hatina ieu lati wa ila majeng kana perkara la ya dodu anu teu malawanan ieu wa iya jadi mala ya dodu alati eta perkara lam jantani anu teu ada mangkat rendah ieu anbiya jeung auliya kabeh min hatina lati kan nikah sahih seperti nikah anu sahih wa aqli halal jeung ada perkara halal wa ghairi dalika jeung salian nikah sahih sama tari perkara ya bodu anu malawanan ieu mah kudu doa akhirat kana pirang-pirang bagian akhirat pahakul asli tah eta ari hakna zaman boga akal ayah rohahu eta yang nikahnya wa ieu akhiru kana maya dodu dua akhirat walai bunten semikara setia akhiru kana maya dodu ini nama maksud guring ayah kau kan yang nikahnya wa iya akhiru kana maya dodu diakliku akana akhir lah ditonilain kuwatakna akhir kama iya kau seperti yang nikahnya wa iya akhir at-tanawula kana ngarawat atau nyokot min loko amin tina kadaharan lagi dina enak li malikin bogana hijaraja ina muluki tisana terang-terang raja ya lamu anunya iya akhir anau kana akhir lau akdama eta lamun maju iya akhir alaihi kana iya amin lagi lakuti atayat jin ditetes naon ya dengan akhir au husat atawa ditetes naon rokobatu pundukna akhir la bimakna anna amal lazida lain kalawan makna saya tuna kalarun enak yasiru eta jadi ieu amal lazid di ayat layah saya eta kusakira pemisayang ieu akhir bukan amal lazid di tobiku watak nasya wala yastalidu jeung pengitung-hitung enak ieu akhir bukan amal lazid lau akalahu lamun ngadahar ieu akhir bukan amal lazid Fa'inna zalika karena itu la yastahihi muhalun eta mustahil. Walakin ala makna annahu jeung tetapin tepan kana makna saetu nakalakuan jeung tingkah ya jiru eta nyegah ka akhir naon aku akana akhir ania ikdami tina maju alaikana fa'amal lagi. Wa tasuru jeung hasil di akhir naon karohatud dorori wata sunu jeung hati-hati di akhir naon karohatu dori mikang ewa kana kamadaratan al muta'aliki anu cuman di ka akhir wal maksudu min hadza anau law ahabba ustazah li annahu yuwasihi wa yukallim awtiran yukallim min hadza walakin alamat na annahu yaziru akluhu anya ikdami alaihi li'annahu yata'ala wa yahdun haddun ajilun wal akharu ajilun lakana fi zumratil mutahaddina fillah kita bayanu amal
haza sakana rumpatna tadi kana. Wal maksud min haza tina bayan wa mazkur anau eta sakana si jama law hamba eta lamun mikar si jama ustaz law ko si jama liana wal ustaz yuwasi eta nulungan ieu ustaz ka si jama wa yu'allimu jeung murukan ieu ustaz ka si jama aw tilmizahu di atas dengan ustaz lahu aw tilmizahu atawa ka murid si jama liana tilmiz ya ta'alamu eta ngaji tilmiz menuti si jama wa yahlumu jeung ngaran ieu tilmiz ka si jama wa ahaduhuma dari ari salah sajina ieu ahabba ustazahu mun hijrei ahabbat yani lahu tasar ujuna hijrei mati yani lahu na ada dinya wa duma bari ari salah sajina ieu ahabba ustazahu jeung ahabba yani lahu hadun eta bagian adilan sang wal akhir jeung sajen adilun yang sempok lakana tayakin kabuktian si jama fi zumratil mutahabbina tetap dina golongan jama nu cinta cinta kabeh lain agama Allah walakin bi syartina ini tapina kalawan syarat saiji wa syaratin wahid ayakuna eta yang kabuktian ieu si jama bihayatul law mana anu eta mustakir lam menyegah ieu ustaz ukasi jama al ilma kana ilmu atau mana au ta'azzaro atawa hese alaihi kasi jama naon ta siluhu menghasilkan ilmu min huti ustaz lana qaswa yakin kurang naon hubu mikarsat nasi jama bisababi kusababna ieu mana Fal qadru tang ari ukuran allazi anu yang kusukuran ieu lagi qadru bisababi takdisi kusabab teu aya na ieu lagi huwa eta ari ieu qadru fal qadru tari ukuran allazi anu yang kusukuran ieu lagi bisababi musama teu ieu lagi wa tari qadru lillahi ta'ala eta karena Allah ta'ala walau eta tetap pikeun si jama ala zalika qadik karana itu ukuran sawabul rubi ari ganjaran mika cinta lain agama Allah walaya jeung henteu kalakuan di mustankarin eta diinkaran maksudna teu diinkaran naon anjak pandayan banget naon hubuka mitarsatna anjeun li insani kaiti manusia dari manusia jumlah fi agrobin karena sejumlah perang-perang pemaksudan tarta itu anu sumanta ia agrob laka bisi teriinkaran banget nikat cinta anjinasa karena sejumlah perang pemaksudan tarta itu sumanta ia agrob laka pikeun anjeun sumanta di ka insan adanya Payen mintana kalau menerima kata naon ba'du asabna agrod nafaso tah kurang naon hubuka mikatna anjeun wa iza zada jadi mana tambah ieu ba'duha zada tah tambah naon al hubuk mikatinta Palaisa tante naon hubuka mikarsatna anjeun lidah habikana emas kau bika eta seperti mikarsatna anjeun litibati kana perak ida tasawaya di mana-mana siri sarwa naon mikdaru maukurana ieu jeung tibah li anna zaba karena emas yusilu eta nepikeun ieu dahab ila agrodin kana peran tanpa maksudan hiyan ori agrod aksaru eta loba mimma tibatan perkara mata agrod tusilu anu nepikeun ilaihi kana ieu mah naon afidot perak Fa'idhan yazidu hubu biziyadat ya gordi Fa'idhan kana ieu in zada yazidu tambah naon al hubub mikarasat biziyarat yang gordi ku tambah napa maksidat
wala yastailu jeung teu mustahil naon ijtimaul agrodi narima kumpulna pirang-pirang pamasudan ad-dunyawiyati wal ukhrawiyati. Bahwa dakhilun min jumlatil hubbi. Bahwa atari hubbu dakhilun nu kasuk fi jumlatil hubbi biasa jumlahan nikah cinta lillahi karena Allah. Wahaduhu jadi huwa anna kullahu bin laula iman bahwa wahadu ari ta'rifna ya hubbu lillah wahadu ari ta'rifna ya hubbu lillah huwa atari haduhu anna kullahu bin eta sayatuna sapur-sapur nikah cinta laula imanu lamun henteu ari iman billahi ka Gusti Allah wa yaumil akhir jeung kana poe akhir eta mawujud lam yutasawwar samaria markeun naon wujudu aya kullahu bin bahwa saya tare kullahu bin hubun eta nikah cinta billahi dina agama Allah anna kullahu bin laula imanu billah yang akhiri lam yusafir bahwa hubun lillah. Wa kadzalika jeung seperti kullahu bin kullu ziyadatin ari sapur-sapur tambah panambah maksudna kullu ziyadatin ari saban-saban panambah teu bidan nikah cinta laula imanu lamun teu ari iman billahi ka Gusti Allah eta maujud lam takun tahmu aya naon fil ziyadatu itu panambah tapi ziyadatu ta ari itu panambah minahubbi eta dina nikah cinta billahi agama Allah. Padalika ta aritu hubbu fillah wa inda kok jeung sanajan lembut ya hubbu fillah padalika habarna bahwa ta ari hubbu fillah azizun langka kala ngadau sajaririyu ta'amala annasu fil qarnil awwali bid-dini hatta raqqa ad-din ta'amala pada mu'amalah sahaan nasu jama-jama fil qarni awali dina kurun anu kahiji bidini ta'amala pada mu'amalah sana sudah nyambut gawe sana sudah jama-jama bidini kalau memakai agama kalau muamalah karena agamanya hatta rokok sehingga tipis kelemah non ad-dinu agama wa ta'amalu jeung pada muamalah ieu nas kabeh fil qarni sani dina kurang dua dia wapai kalawan nyumponan hatta zahaba sehingga leungit non awapo nyumponan wa pisali dina kurang kadenu dia murati kalawan pajat nikahan hatta zaba sehingga leungit naon al-mur'atu walam yambo jeung tetep naon illa rohbatu angin sieun war rohbatu jeung resep al-qismu rabi'u ada kaopat ayyuhibba eta yang nikarsep ieu si jame resepna maka batur lillahi karana Allah wa fillahi jeung dina agama Allah la liyana la lain karena yang ngarawati si jama minhu tina ayyuhibba lillah iman karena au amalan atau kana amal ya tawassala atau tukang lantaran si jama bi ku ayyuhibba lillah ila amrin kana perkara waro azatihi
maf'ulan kitu mah alasana mah aya naonan eta aya maf'ulan ayyuhibbu lillah wa fillah ya tawasulabi ila amrin kana perkara waro azatihi anu tetep dina salianti satu kangen waro zati anu tetep dina satu kangen zatna ya insan bahwa jeung uhada jadi ayyuhibbalillah a'la darajati eta pang leuwih luhurna pirang-pirang derajat bahwa jadi ayyuhibbalillah ada kuha eta pang leuwih lembutna ieu darajat wa agmaduha jeung pang leuwih samarna ieu darajat wa datismu jadi bagian adon deui mungkinun penukongan fa inna min asari golabati hubbi karena saya tuna eta tina sapoena pirang-pirang tapakna ngalindihna mika cinta isim inna ayat ada yang ngaliwat ya hubbi nyana mahbubi tina dipikaresep ila kulli man kasakur jama yata'allaku anu tumanta iman bil mahbubi yang ngaliwat ya hubbi minal mahbubi tidak menipikan cinta ila kulli man kasakur jama yata'allaku anu tumanta iman bil mahbubi kal dipikat saja menipikan cinta kaya cinta wa yunasibu jeung mantosan ieu manuka mahbub walau min bu'din jeung sanajan ti kajauhan teh mantosanana paman ahabba insanan hubban syadidan ahabba muhibba zalika insan paman atu saja mah ya teh min asar golabati hubi ayat kana minal ila kulli paman atu saja mahabba anu mikaresep ieu man ci sana ka manusia hubban kalawan mikaresep syan banget ahabba tah mikaresep ieu man muhibba zalika insani kajama anu mikaresep ka itu manusia wahabba jeung mikaresep ieu man mahbubau kau dipikaresep ku insan wabak jemi karasat ieu man kadama yahdu man ngaladen ieu dekat uka insan wabak jemi karasat ieu man payun man kadama yusni anu ngalem aleka man dekat sama bubu alipika cinta ku insan wabak jemi karasat ieu man aba insanan man kajama ya kasar gagancangan ia mendekat ila ridho mahbubihi ila ridho mahbubi kana karidoan kan dipikarido maksudnya kana karidoan anu cinta ku insan hatta qala nya ngadau sa baqiyatul no waladi baqiyah bin waladi inna mu'mina sayman idza ahabba eta di mana-mana mikaresep atau mika cinta ya mukmin al mukmina ka jama iman ahabba ka mikaresep ya mukmin ka hiji kalbau kana anjingna ya mukmin kadua wa huwa sareng ari ieu kaul kama eta seperti perkara kolang ada baqiyah wa yashhadu jeung nyaksian lidalika kana itu kawal baqiyah atana pikola baqiyah kola baqiyah naon at-tajribatu nyoba-nyoba si ahwal yang usyati dina pirang-pirang tingkahna pirang-pirang jama anu nyongsong teh banget cinta dina pirang-pirang tingkahna pirang-pirang jam nyongsong waya dulu jalukeun alaikana kolak baqiyah naon as'arus su'aroi pirang-pirang singiranna pirang-pirang tukang singiran
Wa lidalika jeung karena itu inna min asarihu golabati bi ayat ada. Inna min asari golabati bi ayat ada. Yahfadu ngariksa ieu men. Saubal mahbubi kana pakaian gawe tika cinta. Wayuh pihi jeung nyamarkeun nyumputkeun ieu men kana ieu sauba mahbub. Tazkiratan karena ngelingan supaya ngelingan min jati tigatna mahbub. Mana pakaian teh? Wayuh ibu jeung mikarasat ieu men. Man jilahu kana imahna mahbub. Wa mahilla tawajjan kana kampungna mahbub. Wajirona jeung papiran-piran tetanggana mahbub. Pakaian diriksa, disumputkeun supaya diingetan ti mahbubna. Mana pakaian teh? Resep kana imahna, resep kana kampungna, resep ka tetanggana. Kata kola dia ada usaha majnunun. Jama gelo. Bunayu amirin. Tegasna anak lalaki letikna amir. Bunayu amirin. Tegasna anak lalaki letikna amir. Amuru ngaliwat kuring ala diari kana pirang-pirang imah diari laila tegasna pirang-pirang imah nyelela uqabilu nyium kuring dal jidari kana ieu pager wazal dal jidaro jadi dal jidaro zakna itu naon sanes di mana ngabogaan di mana allazi zal jidaro kana ieu pagar wa zal jidaro jeung kana ieu pagar anu saja ciuman pagarna ge wama jeung henteu naon hubbud diari nikaresep kana pirang-pirang imah sagopna eta melet ieu hubbud diar mana sakan jeung layasa wama jeung henteu naon hubbud diari nikaresep kana sagopna eta melet ieu hubbud diar qabi kana kategori mereka nak kategori kalau yang resep kana imah walakin hubungan dengan tatapina ini karesep kajama sakana anu nyetingan ieu man adiaro kana pirang-pirang imah Faidan dina nalikana ieu qala majnun al musyahadatu ari musyahadah teh katingali kasaksi wa tajribatu jeung nyoba-nyoba tadulu tadukeun ieu musyahadah ala annahu ba kana sayatuna mikacinta ya ta'adda eta ngaliwat ieu hubba min datil mahbubi tinagatna dan pika cinta silama kana perkara itu anu ngaliputan ieu mah di ka mahbub wa ta'ala ku jeung tumanta ieu mah di asbabi kana perantang sababna mahbub wa yunasibu jeung mantesan ieu mah buka mahbub mantesanna walau min bu'din jeung sanajan tina kajauhan jeung sanajan tina kajauhan walakin dalika jeung tatapina ari itu ya ta'adda jadi liwatna hubbi min datil mahbub ila mairi itu min khosiyati paroti mahabbati eta tina
katang tuanana khasiatnya. Eta tina katang tuana bangetna mika cinta. Eta matina bakating naon? Cinta. Ya tak ada mindat ya mahbub ilama itu. Paslul mahabbati tahari asana mahabbah. Asana mika cinta. Untuk kanya tarotnya. Layak di eta penyukupan iya asul mahabbah fihi bina iya tak ada. Eta ada. Wayakunu jeung kabuktian naon ittisa hubbi. Gemarna nikah cinta kita adli dina ngaliwatna mahbub dina ngaliwatna hubbi mina mahbubi di mahbub ngaliwat ilama kana perkara yak tanipuhu anu ngepung ieu mau ka mahbub wayuh itu jeung ngaliputan ieu mah di ka mahbub waya ta'ala jeung tumanteh ieu mah jaslami kana pirang-pirang sababna mahbub dia hasabi iprotia mahabati eta ku ngitung-ngitung ngaliwat batasna nikah cinta. Jadi pengarahna maksudnya ngaliwat nikah cinta wa kuatnya jeung kuatna mahabbah. Wa kadzalika jeung nya kitu saperti wa kadzalika jeung nya kitu saperti bihasabi iprati mahabbah hubbullahi ari mika cinta ka Gusti Allah subhanahu ba'da Allah wa Allah idza qawiya eta di mana-mana kuat ya hubbullah wa golaba jeung ngalindih ya hubbullah alal qalbi kana hate wasauna jeung ngawasaan ieu hubbullah alaikana qalbi hatta sehingga tepi qalbi ila hadya istihsari kana batasan kapelet payata ada ngaliwat ieu hubbullah ila kulli mawjudin kana sakur-sakur perkara nu mawjud siwahu nu salianti Allah salianti Allah. Fa inna kulla mawjudin karena sayatuna sakur-sakur anu mawjud siwan salianti Allah asarun eta tapak min asari kudrati tina sapana pirang-pirang tapak kekawasan Allah. Wa man saja mahabba anu mikarasat man insanan kaji manusia ahabba kan mikarasat man son atau kana pada insan wa qatau jeung kana tulisan insan wa jami apalin jeung kana sakabehna pirang-pirang pawean insan walidzalika kana ilahum ila ilaihi baquratun walidalika jeung karana itu ya ta'adda ila mawjudin siwahu adakah hubbullah idza qawiya wa ghalaba ala qalbi wa sarai hatta tanalisi ya ta'adda sah jawab bila idza qawiya ya ta'adda tanaliwat hubbullah walidalika jeung karana itu ya ta'adda ila kulli mawjudin siwahu karena kabuktian kanjeng Nabi SAW iza humila eta dibawa ilaika kanjeng Nabi naon bakuratun buah munggaran teh buah nangiti naon bakuratun buah munggaran mina pawaki tina pirang-pirang buahan masaha ngusap kanjeng Nabi biha koye bakuro ayanai kana pananduana kanjeng Nabi wa akromah jeung ngamuayakeun kanjeng Nabi kana bakuro wa qala jeung ngadauh kanjeng Nabi henteu innaha nya
inna saestuna bakuroh qaribu ahdi eta deukeut mangsana di Rabbina ka urang sadaya. Eta bakat cinta ka saha? Ka Allah. Geus ngaliwat kana kullu mawjudin siwa bakuroh teh. Wa hubbullahi jari nika cinta ka Allah Ta'ala tarotan sakapeung yakunu eta kabuktian ya hubbullah lisidqir rojai eta karena benerna ngarep di mawahidi dina pirang-pirang perjanjian Allah. Wa ma jeung perkara yatawaqqa anu kaarep-arep ieu ma fil akhirati di akhirat minna ini buktina kanikmatan Allah, kanikmatan ti Allah. Jadi cinta ka Allah teh aya dikarenakeun sangatna bener-bener ngarep-ngarep kana perjanjian Allah. Hoyong ganjaran, hoyong surga. Watarotan jeung sakapeung lima karana perkara salapa anu tila ieu mah min ayadihi buktina pirang-pirang pitulung Allah wa sunubi ni'ami jeung pirang nikmati jeung pirang-pirang warnana nikmatna Allah, nikmati Allah. Sakapeung kupedah pertulungan Allah nu geus diheula. Kupedah macam-macam warna-warna nikmati Allah. Pada seger pamasihanana kisah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan urang ai ka zaman mere sok rasepnya. Rasep. Allah ge seueur masihanana. Watarotan jeung sakapeung li zati karana zatna Allah. Lali amrin akhara lain karana perang sejen. Wa huwa jeung ari hubbullah nika cinta ka Allah. Adaku duru dia mahabbati eta pangleuwih lembutna pirang-pirang warna nika cinta. Walah jeung pangleuwih luhurna ieu mahabbah. Wasaya jeung bakal datang naon pasiku ngayatakeun mahabbah. Fi kitabiy mahabbatina kita bertanakeun mahabbah. Jadi kaopat. Ini ruk yang menjadi tina saparatna pirang-pirang perkara nyalametkeun. Insyaallah mengertakeun salawatna Gusti Allah Taala. Wa kayfa ma ittafaqo jeung kumaha bae kabeneran naon hubbullah nika cinta ka Allah. Faida qawiya tadi mana-mana kuat ieu hubbullah. Ta'adda ngaliwat ya hubbullah ila kulli mutalikin kana sakurur anu sumanten di ka Allah dorban kalawan sawarna minat ta'alluqi tina sumanten hatta ya ta'adda sehingga ngaliwat ya hubbullah ngaliwat seorang merambah ya hubbullah ilama kana perkara huwa anu ari ieu ma dinafsihi dinazatiana ieu ma muklimun akan nganyerikeun makruhun tur dipikanewa bade ajeri ya geus bunga hale di pasihan gering. Walakin para tuhubi jeung tatapina ari banget lamika cinta. Yud ipu eta ngalemahkeun. Yudo ipu eta ngalemahkeun ieu para tuhubi al ihsasa kana ngarasa bil alami kana nyeri. Wal farahu jeung ari bunga bifi'lil mahbubi kupagawean jalma au dipisah cinta wa qasdi jeung maksudna mahbub iyahu kamuhib bil ilami kana nganyerikeun yudrik yugmiru eta nutupan iya paroh
idrokal alami kana mangihan anyari ari bunga kupi lil mahbub jeung maksudna mahbub kamu nyarikeun itu mata nutupan kana mangihan kanyari jadi moal nyari wadalika jeung ari itu wadalika itu paroh bihum dipilih mahbub al parohi eta seperti bunga di dorabatin ku panengga maksudna di tengah ku panengga mina mahbubi di jaman pika cinta al qarasatin atawa panyewit maksudna di siwit panyewit pihak anu esep ni korsoh nao umut sabatin hari sawarna nyasan bakat sing bogoh kan ya gitu. Di tengah dia tekarasa nyeri dicirit tekarasa nyeri fa'inna kuwata mahabbati karena sana kuat namikan cinta tusiru eta ngahudangkeun ieu kuwatal mahabbah parohan kana bunga yang niruan metupan ieu paroh idro kal alami kana mangihan kanyeri pihinya idro kal alami kana mangihan kanyeri pihi pihi dia muhib pihi dia muhib wa qarin taat dengan setepi naon mahabbatullah ini cinta Allah tapi di kaumin ka kaum ilaan qalu nepi ka yang ngomong kaum kabeh lanu parikut tengah bedakeun urang sarea baina balai antara balai wan nikmat jeung nikmat baina kullah kana sakaesna sakabehna minallah eta ti Gusti Allah walana prawu jeung teu bunga urang sarea illa bima angin ku perkara si anu ayatna yeuna ribahu ari karidhoan Allah. Hatta pola sehingga ngadau sabadung sapalina ulama la uridu an anala magfiratallahi bimaksiatillah. La uridu tengah maksud kuring an anala kana yang menangkeun kuring magfiratallahi kana pangampurati Allah bimaksiatillah ku maksiat Allah. Menangkeun ku maksiat Allah. Wa qala nusasan walaysa jeung saya li eta pikeun kuring pisi waka disalian ti Gusti Allah naon haulun bagian kanggo abdi mah teu aya bagian disalian ti Gusti pakai pamasi tak kumaha bae kersa Gusti karep Gusti tah tabirni tah muga nyoba Gusti ka abdi mangga bade nyoba kumaha maka bireng tamuga nyoba Gusti kami. Wa sayati jeung bakal datang naon tadi kodalika nyatakeun itu pola ba'duhum di kitab ya mahabbatina kita mertanakeun mahabbah. Dari hak dipika cinta mah tilu. Jadi Allah dua Rasul tilu jihadin bisa besi tilu anu hak dipika cinta sehingga lamun anu 8 ditelakeun ayat-ayatnya matak nyelehkeun kana cinta ka Allah kaituna patarobbasu hatta ya'ti Allahu bi amri kul in kana aba hukum wa abna hukum wa ummaha hukum wa nisa hukum wa ikhwanukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha 8 ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri.
tunggu we siksaan Allah Subhanahu wa taala. Lain ulah resep kitu kasaha azwaj ngan ulah ngaleuwihan kana cinta ka Allah jeung ka Rasul. Lain ulah resep kana amwal ngan ulah matak ngaleuwihan kana cinta ka Rasul. Bahkan lawan Allah ya rasul hikum amwalukum wa auladukum alillah. Lain ayatna innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta bana anak jadi sabab fitnah. Wal maksudu jadi maksud anak hubballahi eta saestu namika cinta ka Allah iza qawiya eta di mana-mana kuat ya hubbullah asmaro tah nabuahkeun ya hubbullah hubba kulliman kana mika cinta ka sakur-sakur jama yakumu anu ngalakonan ieu iman bihaqqi ibadatillahi kana hak ibadah ka Allah bi amin ina ilmu au amalin atau amal. Wasmara jeung ngabuahkeun ya hubbullah hubba kulliman kana mika cinta atau mika resep kasakur-sakur jama ti anu eta di iman sifatun ari sifat mardiyatun ambiridwan indallahi munggu Allah min khuluqin buktina budi pakarti hasan halus au ta'addubin atawa make tata krama diada bisari ku pirang-pirang adab tata krama syara. Wa ma min mu'minin jeung teu pati-pati ti jalma anu iman. Muhibbin anu mikaresep li akhirat ti akhirat, wa muhibbin anu mikacinta ilahi ka Allah. Illa iza uhdira ang di mana-mana dibejaan ieu mukmin. An hali rajulayani tina tingkahan dua laki. Ahaduhuma anu ari saya rajulayan alimun eta jalma anu alim abidun tur anu tukang ibadah. Wal akharu jarjana sejen jahilun eta jahil bodoh. Pasikun tur pasik. Illa wajada ang mangyan ieu mukmin pinasina mukmin mailan kana condong ilal alimi kanjaan alim al abidi anu tukang ibadah tumayan upu tuli lemah naon dalika mailu itu condong wayak wajeng kuat ieu dalika me aya lemah aya kuat biasa bidu pi imani ku ngitung-ngitung lemah imana ieu mukmin wa kuwati jeung kuatna ieu imani wa biasa bidu fi hubbi jeung ku ngitung-ngitung lemah mika cinta ya mukmin lillahi ka Allah wa quwati jeung kuatna ya hubbi lillah wa adamalu jeung ari condong hasilun hasil wa in kana jeung sanajan kabukti rajulayan go ibayani atau gaib sana eta gaibana anu ti mukmin biaya tuyuk lamu kesekira dikanyaokeun naon anau saetuna kalakuan jeung tingkah layu sibu eta teu keuna ka mukmin min umati rajulayan naon khairun kalusan wala sarun jeung teu kagorengan di dunia wala fi akhirat jeung di akhirat padalika malu tadi condong wa eta dari kamel hubun eta mika cinta billahi dina agama Allah walillahi jeung karena Allah min ghairi hadzin tina dengan bagian painau karena mukmin inna mayuhibbu eta pastina mika cinta ya mukmin huka al alim al abid tadi teh ilal alimil abidi illa wajada fi nafsi mailan ilal alimil abidi inna mayuhibbu eta pastina mika cinta ya mukmin huka al alim al abid lianna Allah kalau setan Gusti Allah yuhibbu eta mikaresep Allah ka al alim al abid wali ana al alim abid mardiun ridwan innallahi ta'ala Allah taala wali anna jeung al alim al abid yuhibbu eta mikaresep al alim abid Allah taala Gusti Allah taala wali annahu banyak li annahu
wali anau jeung karna itu ya al-alim al-adib mas'ulun eta nu katungkul di ibadatillah ta'ala ku ibadah ka Gusti Allah taala. Illa anau angin saestuna hubbu dimapun kena innama yuhibbu. Illa anau saestuna hubbu tidak ada upaya dengan lemah hubbu lam yadhar tahta pertela naon asar tapatna hubbu walam yadhar jeung teu wala yadhar jeung teu pertela di kusabab hubbu naon sawabun ganjaran wala ajrun jeung tegesan teganjaran. Faida qawiya tadi mana-mana kuat ya hubbu hamala tangajurung ya hubbu alal muwalati kana asi-asian wan nusrati jeung nulungan wazabbi jeung nolak bin nafsi ku awak wazabbi jeung nolak kabatur kana diserang gawe goreng bin nafsi ku awak mal malijar tabana wa lisan wa tatapawatu jeung beda-beda saha anasu jama-jama pilih hubbu bihasabi tapawutin ku ngitung-ngitung beda-beda ya nas kabeh fi hubbillah lan cinta ka Allah azza wa jalla. Walau kana jelamun kabuktian naon al-hubbu mika cinta maksuran ayat diwungkulkeun al-haddin kana bagian yunalu ari beunangkeun ieu haddin mina mahbubi tijaw dipika cinta kana parita awiya ma'ali arna pika hareupeun lamma tusuwira yakin mari gamarkeun naon hubbul maut mikar tetap pirang-pirang maut mina ulama itu pirang-pirang ulama wal ubadi jeung pirang-pirang ibadah wa minas sahabati jeung ti sahabat wa tamin kabeh ba wa minal andai balikan jeung ti pirang-pirang nabi jadi mawatahna ti anbiya al munqaridina anu marawat kabeh beah asana anu marawat kabeh salawatullah alaihi pirang-pirang masa Allah alaihim temu tetap ka anbiya kabeh wassalamu jeung pasaman Allah wa hubbu jami'in jeung ari mikaresep ka sakabehna ieu ulama ubad sahabat maknunun disimpen qalbi kulli mukminin dina hatena sakur-sakur Islam muslimin mutadayyin beragama wa yatabayyanu jeung narima pertela naon dalika itu hubbu jami'in ini karesep kasakabehna ulama dibugdi kumitane wahna ieu kulli muslim inda to'ni ahdaihim dina nalika nyata pirang-pirang musuhna ieu ulama ubad nyatana fi wahidin di jalan saiji minhum kisapana ieu ulama ubad wa bi faridin hubunganna ieu kulli muslim inda sana idalika ngalam alaihim ka ieu ulama ubad pazikri masawihim jeung nyaritakeun pirang-pirang kalusanana ieu ulama ubad wa kullu zalika jeung ari sakabehna itu hubbu jami'ihim hubbun eta mita cinta lillahi karena Allah li'anahum karena setuna ulama ubad khawasu ibadihi khawasu ibadillahi eta pirang-pirang jamu tangtukeun ti pirang-pirang Allah khawasu eta pirang-pirang jamu tangtukeun ti pirang Allah paman ahabda malikan